Simkuring sensei gadungan lain sensei asli ulah dipercaya. Tadi na episode ya ayeuna urang ngomongkeun tentang hiji frase anu sebenarnya penting ya di tengetan, penting ditanamkan gitunya dina pagawean. Salian di urang boga skill bahasa mun gawe di Jepang teh salian boga skill bekerja aya oge skill anu ieu sifatna soft skill oge ieu tah ieu frasena di bahasa Jepang mah aya disebutna teh kukyo yomu. Tah dina kecapna lamun dihartikeun mah secara literal kuki teh artina teh hawa atanapi udara, yomu teh artina maca. Jadi lamun digabungkeun mah nya maca udara, maca hawa atawa maca atmosfer. Maca atmosfer teh naon artina? Nah, jadi maca atmosfer teh misal ya hiji poe endit gawe aya jalma keur ngobrol aya nu telepon hurung telepon mah lain hurung atuh telepon mah disada terus maneh teh ngadenge anu nyarita ngadenge aya anu keur sigana keur loba masalah tah eta teh ieu macaan hawa teh teu saukur maca ekspresi. Ieu ngarasakeun hal-hal anu teu diucapkeun, hal-hal anu teu kasorot, teu kaciri. Jadi si kukyo yomu ieu alias maca situasi ieu teh ngajarkeun lain jadi halus atawa pinter sosial lain, tapi ngajarkeun ngantep diri maneh meh nyambung jeung nu sejen sanajan teu diomongkeun. Kadang orang-orang hayang ngomong naon nu karasa tapi hawa atawa situasi nyebutkeun ngomong tanpa kata-kata cicing heula. Kadang orang-orang hayang ngalakukeun naon dina pagawean tapi hawa atau situasi ngomong tanpa kata-kata ulah heula tunda heula. Tina baca situasi eta urang jadi nurut lain ku paksaan tapi ku kajembaran batin. Ieu ku kiyoyomu teh maca situasi teh ngajarkeun kasabaran, ngahargaan anu teu diomongkeun, ngarasakeun anu teu katempo. Teu kudu hal leutik dijadikeun masalah, teu kudu dibawa ka drama. Rasakeun we. Jadi si kukyo yomu teh maca situasi teh henteu ngajarkeun urang-urang jadi pinter atawa kuat lain, tapi ngajarkeun ngahargaan hal-hal anu teu kasorot, anu teu kaciri. Jeung nengetan lamun aya anu teu diucapkeun. Gitulah kira-kira. Cukuplah di simkuring. Gejlig. Assalamualaikum.